Pamirsa pas ayo longkrang ki jalak patih ngasupkeun tenggelanana ka aki wirantaka. Pamirsa korbat yuk jebron bray hancur. Motor siap kurang ajar. Kula dia jarak belegong sia. Pamirsa sing horeng si mana horeng anu digempur ku kijarak pati teh batu nu saktu ngacegirna. Mokaha pamirsa lamun kena kana manusia duh mata teuing batu nu saktu teasna hancur lebur pamirsa. Kula di dia jalan akhiran takkan lembalin paling tukang pamirsa. Pi aki peot ngeun sakitu kamu Malaysia ngeun sakitu kamu Malaysia punyuk tenggelkeun kokot sia ka dewek. Lamun dewek eleh pilai goy mending eureun jadi jelema dewek. Biar seki jalak pati teh susum barbari jengap dega badana nungku serangan aki wirantaka. Urah wakai sombong sia jalak. Pamirsa aki wirantaka musurkeun kakuatanana kakuatan tenaga lapisanana kana dua leungeunna aci gelap setra. Kalayang badan aki wirantaka ngalayang cepet ngapelesat selir ibaratkeun panah jampring lepas tina bondewa. Nyasar kana badan ki jalak pati nu ngapedega. Yung korbat. Jebron bangking. Waduh. Pamirsa daya ki jalak pati ngegro kaget katingali badana jeligjeg solonton. Berjeng ngalai sungutna ngutahkeun darah seger katingali ki jalak patih umargung bangun ngarasakeun ka nyeri nu galaksak nyaliara kana badana linu lingsem pating jeletot panas matana runyai asa kunang-kunangan pamirsa. Ketinggali ki jalak pati jeligjeg solonton kedebut badan ki jalak pati ngagedebut nyungkur kana tanah pamirsa. Kitu teu usik teu balik kitu memang kaayaan ki jalak pati pamirsa. Ketinggali aki wirantaka nuju ngatur pernapasana kitu teh mah hampir nguras tanaga sapinuhna. Pamirsa ari anak buah ki jalak pati nyaeta si Baraja, si Gunting, si Cakra jeung si Sakum. Pas ningali ki jalak pati pingsan teu inget di dalam. Dadi tegaeun terus opatanana ngagotong badan ki jalak pati arindit ninggalkeun eta patempatan. Pamirsa daya ari aki wirantaka nya ki Banjar ki Lanjam sareng Kirante tiluanana nyamperkeun ka aki wirantaka. Anu pangheula nyarios teh ki Banjar. Waduh, kukulala lagi di walon kuki aki wirantaka. Kejawan Banjar pamirsa
ari Cilengkeng teh aya nu nyarios ti palih tukang teu aya Jabi eta teh Ki Berog anu tadi tarung pangheulana sareng Ki Jalakpati. Waduh, hampura kula ira. Geus nambah ka patepangan si lain euy. Pamirsa diwaleung ku Aki Wirantaka. Oh, daun-daun Berog. Lain Berog euy, sugan teh ilaing tos teh dikeuna. Pamirsa sing horeng si mana horeng. Dupi Aki Berog teh nyarencangan ti aalit lawas teu tepang sareng Ki Aki Wirantaka pamirsa. Pamirsa sing horeng si mana horeng dupi Aki Wirantaka sareng Ki Berog sobat dalit ti bubudak anu tos lawas lila patepang puluhan tahun atapi bintuan tahun pamirsa. Pamirsa lumangsungna kahirupan harita teh pas sore katingali panon persumurup di belah kulon cahayana munggu hurung mancur parak sinanglingan pamirsa. Da katingali satu gede satu alit di antawisna kalong lalai mangrupa-rupa lalai bari jil tina gok kayu tina pucuk cau sareng tina kararas pamirsa. Eta lalai teh pating sareak pating salayag nyambaran siraru pamirsa. Dupi Aki Wirantaka teh pamirsa nyaeta ngajak Ki Berog Ki Banjar Ki Lanjam sareng Ki Rante. Maksudna mah kabumina Aki Wirantaka. Ari di perjalanan teh mapai-mapai tutugan sawah atnapi galengan ngaliwatan tudunan serang tanjakan ada jlog teh nepi ka bumina Aki Wirantaka pamirsa. Pamirsa robahna alam gancang pisang, alam berang diganti ku peting, katingali paduk hideng atanapi indung peting, ngalimpu dan sang badra nu kakarak bijil, cahayana sumirat ngempur nyaangan buana panca tengah pamirsa. Dipapagen ku sora-sora sesatuan buek cihcir bebenca angkup sareng cangkas pamirsa. Kinten-kinten tabuh 8 pangeselembur teh jarem teh atanapi ti iseun.
benten atuda dupi di bumina Aki Wirantaka aruplak nuju ngarobrol ke aya jabi Aki Wirantaka Kiberog Kibanjar Kilanjam sareng Kirante. Pamirsa nuju upak ngarobrol Aki Wirantaka ngarasakeun aya lengkah-lengkah manusia ngagunakeun ilmu pangenteng badan. Pamirsa Aki Wirantaka nyarios ka Kibanjar. Banjar. Karasa teuy ku ilain. Aya langkah-langkah manusia ngagunakeun tenaga lapisan. Pamirsa diwaleun ku Kibanjar. Iya Ki, sigana eta lain jago biasa. Ditempas ku Kiberog. Bari kieu pokna teh. Benar. Benar. Eta karasa ka Banjar. Pamirsa Kiberog mairan. Benar kira kudu waspada. Pas geus beres Kiberog nyiros kitu. Besar kelebat cem. Pamirsa sing horeng teh panah nancep kana tihang tengahna Aki Wirantaka. Memang lain sambarangan jago nu bisa ngalakukan seperti kitu pamirsa. Mun lain jago anu tos nepi kana puncakna ilmu. Pamirsa di Kibanjar anjeunna kolebat gajeng. Kibanjar keluar maksudna mah rek nyusul eta jalmi. Bari jengtokna teh dieu. Hei, saha anjeun? Lamun bener-bener anjeun satria. Keluar anjeun. Itu pamirsa cek Kibanjar sewu. Pembarisian kolebat. Aya bayangan ngolebat cepet. Ya cepet nakaran liri ibaratkeun kalangkang. Di luhur kayu payunan bumina Aki Wirantaka. Pas arek disusul ku Kibanjar dihulang ku Aki Wirantaka. Bodong Banjar. Saur Aki Wirantaka pintas pisan pamirsa. Nu ayeuna Kibanjar ka jero nuluykeun obrolan deui. Pamirsa sedaya mangga urang teun dihandelem siam gesanaleun tunda dihanjuang siang gesan semper mangga urang gentos carios nya nyarioskeun di perjalanan teh opat jalmi di antarana si Barja, si Gunting, si Cakar jeung si Sakum nu mapai-mapai piluweungan nyupcuk gawir ngeming jangkar bari jeung ngagotong Ki Jalakpati anu teu inget di dunia alam. Nya kitu teh mah pamirsa Ki Jalakpati teh satu di jero akibat ngadu kakuatan sareng Aki Wirantaka. Pamirsa telila opatanana nepi we. Kalau tujuh nya eta kaleuweung tepus katingali. Aya imah panggung didamel tina golondongan kayu pamirsa. Pas nyampe langsung Ki Jalakpati anu pingsan teu di malam digolerkeun di patengahan. Ritos beres teh leleuweungan pamirsa opatanana langsung si Barja muka ceritaan anak deui. Gunting, Cakra, Sakum, kieu euy. Sok sanajan bari jeung hukum habay oge, dewek khawatir nya kalencet dewek. Sakiligus guru urang euy. Ieu maksud dewek si lain Cakra jeung si Sakum tong ka mana?
tungguan ieu lanceuk dewek. Ya Kakang Jalakpati kita euy. Ari dewek jeung si Gunting ari kaleuweung larangan ka Eyang Kapiwara, maksud dewek minang sadaya minta tulung ka Eyang Kapiwara. Kumata Cakra sakum. Kita pamirsa cek si Baraja teh. Kumata euy, sakum. Dibalon ku si sakum. Oh. Ngiringan baik kumaha saena Kang. Pamirsa Cakra Bairan. Oh, mohon bener Kang. Khawatir kaki Jalakpati memang perlu digancang di ubaran Kang. Pamirsa ari si Baraja nyambung seriusan deui. Kieu euy. Kahiji dewek rek minta ubar keur guru urang. Kaduana dewek rek minta bantuan ka Eyang Kapiwara. Pikeun balas pati ka si eta tah. Si Wirantaka. Jeung sabatur-batur kita euy diwalon ku si Cakra. Oh, mun sae Kang. Kin ari rumah dirawatan ku nya kukula Kang. Ya tu dewek lumampahnya jeung si Gunting. Pamirsa nu akhirna si Baraja indit lumampah ninggalkeun eta pertepatan. Ya seiring ku si Gunting ninggalkeun eta pertepatan pamirsa ari budak tua di perjalanan teh mapai-mapai di leuweungan. Tanjakan sareng pudeun nyuk-nyuk gawir ngembing jangkar. Anu rebeku kakayon sareng ari-ari mangrupa ari di antarna ari Hoe, ari Canara, ari Kasungka sareng ari Kipalungpung pamirsa. Pamirsa terus dua anak lumampah katebeh kulon barejeng mentasan sebarawalungan. Pamirsa pok si Baraja nyerita. Penting ngasuhula euy. Asa lapar jeung hanang euy. Ditempas ku si Gunting. Nya Kang sami. Pamirsa eta barudak dua teh ngadon ngeraso di sisi walungan dari dina catang kayu rubuh pamirsa. Waduh Gunting, asa lungse euy badan teh. Nya can kereban dahareun ieu teh. Nya Kang. Nya. Kang tu aya sampe kireura. Pamirsa si Gunting ningali kana tanggal sampe. Nya akhirna mah anjeunna matet sampe kireura. Kaleresan eta sampe teh aya betian pamirsa. Si Baraja sareng si Gunting ngumpulkeun rokrak tos seueur eta rokrakna. Saterasna si Gunting neangan panik cik keur nirunseun. Saterasna sampena di bareuleum lumayan saura keur ganjal beuteung. Kitu pamirsa.
Pemirsa alam berang maju ke sore, kira-kira tabuh 5, nya tabuh 5 sore, rek cekna manuk di sarada, sigana arek meting ka tepatna sewang-sewangan pemirsa. Gunting, to sore euy, ka mana urang neangan pemetingan. Pemirsa si Baraja sareng si Gunting panonna ulah tereret neangan keur tepat meting. Kang, nya Kang Barja, itu siga nama Kang aya tangkal kayu gede. Nya euy. Dua anana panonna museur ningali eta tangkal kayu, nya tangkal gede teh. Saterasna eta duaan teh nyamperkeun eta tangkal kayu. Memang kasih dageung lah eta tangkal kayu teh. Pas ningali kana betina bolong. Ya bolong ngaguha lumayan keur meuting mah pamirsa. Pemirsa si Barja teh nyarita kasih Gunting. Waduh, lumayan Gunting, keur istirahat mah. Mohon Kang. Pemirsa dua anana aras kana guha nu aya na beuti kayu. Pemirsa pas sarepna magrib ke kuping sora-sora sasatuan nu liar ti peuting ke kuping sora ajag sareng pating galawur nyaeta sawara raja leuweung pemirsa. Gunting asa teuris ieu teh nya teuris badan. Nya Kang, pugu ge. Barudak dua teh pemirsa nirun seuneu lumayan saurna ubar haneuteun. Ka kuping sawara nya sawara-sawara nu liar ti peuting. Jangkrik cangkas angkup cicir sora ajag sang raja leuweung pating galawur. Duh, mentak ketir pemirsa. Mun lain si Barja sareng si Gunting duh mentak bae. Kuduan si Barja sareng si Gunting anu tos biasa cicing di leuweungan. Pemirsa teka catur alam puting diganti ku beurang. Harita teh carang cangtihang ka kuping sora manuk-manuk di sarada dina tangkalan tangkal kayu sareng sawara kongkorongokna kasintu sareng congehgar reang di sarada patemalan sareng baturna. Waduh, Gunting. Terus beurang euy. Hayu urang ka nya kawalungan heula. Pemirsa dua anana kawalungan ngadon marandi maksudna mah. Pemirsa terus beres mandi. Gunting, hayu urang nuluykeun lalampahan deui euy. Nya Kang, hayu. Pemirsa nu akhirna barudak dua nya barudak teh ninggalkeun eta patepatan ngeraskeun lalampahna deui teka catur di jalana terus nepi weh ka leuweung larangan.
Pamirsa si Barja sareng si Bunting neraskeun dalam pahna deui teu catur di jalana tos nepi we ka leuweung larangan. Pamirsa eta leuweung teh kasida rungsit jeung angker tempatna panloban sato galak. Si Barja sareng si Gunting rurat reret. Pok si Barja teh nyarita, "Gunting, belah mana tempat ayang kapiwara teh?" Tuh Kakang pangrasa aya tanggal kehurang heubel mah. Kitu pamirsa.